Di kaula bujang melatih Kangjeng Rama palasara nepi ka ayeuna. Anjeun teh nepi ka teu weleh we deukeut jeung barudak. Kap sapanjang kadada kaduga mah simkuring teh. Kamana barudak itu we pun anak teh di luar. Biasa we Karang Taruna RW 4 Pojok Girang. Bari ngoloan Pak Haji Jajang cenah hayang ngukut kilinci. geningan eta Nya. resep Kitu nu nya. Atuh sina ka dieu asup. Ulah. Bisi seueur calaca. moal teu bala ulah Bilih bala kaituna nu. beres Bagja geningkangnya hidup teh sehat wae we salira teh. teu boleh jag-jag we kulan Ti baheula nepi ka ayeuna tantungan jeung sora nepi ka regrog-regrogna. daya ropihna Asa kitu keneh ada naon atuh nu beres atuh da gening kaitu ka dieu simkuring mah da teu weleh ancan inci teh leumpang. teu boleh nikreuh we ka mana Teu cara barudak ayeuna mah kahareup oge nepi ka make ojol sagala. Simkuring mah nya kitu teh we nikreuh etang-etang olahraga nu etang support kulan ya kitu manawi nya. Ci atuh kasep geura bejer beas ulah di dingding kelir gendang siloka bejer beas satara basna. beres Naon anu bakal jadi kasang tukang hidup sumping ka ieu patempatan. Tageni mangga agan uyut naon saperkawis kaula teh nyanggakeun sabda panglayat tur tak baktos di sadayana pini sepuh nuhun. ini Kadua nati eta cobi kaula di negara Amarta anu kiwari sejadi istrenan jadi adipati beres di wewengkon Plengkawati orek di istrenan di Malang ini dina larasan dieu kaula teh diutus ku Kangjeng Rama miwah sadayana pini sepuh di negara Amarta wirehing unggal tahun di tiap-tiap negara nyaeta merek wawakilna sewang-sewang da miangkat hiji tempat anu katelah alas di Brasara nya. Maksud jeung tujuan teh nyaeta pikeun tatapak brata nu dipalar dina mangsa kaula diistenan jadi adipati di wewengkon Plengkawati teh kaula teh beres roes beres yen sing saha jalma numutkeun beja anu utama lamun teh geus cicing pengkuh pamadeganana turta dina mangsa tatapa brata heug teh kaancikan hiji wahyu cakraningrat bakal jadi hiji pamimpin anu bakal merek mangpaat pikeun jelema tur tak jadi tuladeun pikeun balarea contoh malahan hiji mangsa jaganing pageto bakal nurunkeun budak anu soleh tur soleha gening eta taku kituna buyut dalam Abimanyu teh sejak widi kasalira saperkawis kadua nyuhunkeun sumbang sisaran sangkan kaula anu dipentak wahyu cakraningrat tiasa asup ngabaju miraga sukma ka diri kaula dina mangsa tatapa puasa di alas di Brasara yu nyuhunkeun ti salira piwejang tur tapupujeuna karah teh kitu kasep timbalan kaula nu kedah kumaha kaula teh sangkan sapa munut pinuluran sapa nejat ti nekanan bagja daek beurih ieu budak nya sakapeung mah kadang mikir uyut teh cobi kulan yen kadang-kadang anak menak mah sok boga rasa gede hulu kumalungkung boga rasa ieu aing uyah kidul eta rajin olo-olo kulan nya dak maklum kabongroy ku harta
cicing dina lobana kasugihan kabungharan mua malire kana naon rupaha kasangsaraan tapi gening borehea teh bagja meureun mana kitu oge didikan kinu jadi kolotna Arjuna. Oh da sidik Arjuna mah dina mangsa bujang daek nyepi diri ngisat awak tatapa berata tur kadaek memang ieu pisan mun ceuk bahasa agama mah tapakur eta teh timbalan komo anu aya patula patalina anjeun rek diistrenan jadi adipati di daerah yakin anjeun hiji mangsa bakal jadi hiji pamimpin figur keur balarea kudu jadi contoh tur tatuladeun pikeun balarea tah meureun di dieu balik deui kana diri naon ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggar nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha geura prak geura panggihan cirina satangtung diri di mana manusia geus nyaho kana dirina yakin kaituna bakal boga rasa bodoh hirupna bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa nulis tapi bodoh di dieu teu umaku teu umaing terasa aing uyah kidul salilana urang teh teu daya teu upaya sabab didayakeun diupayakeun kuno kagunganana sabab umur urang gagaduhan nyawa urang gagaduhan diumbarakeun di aa umbara diumbarakeun oh nya diumbarakeun kumaha diumbarakeun ti Gusti nyaeta gubrak ka alam dunya nyaeta pikeun ibadah pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajabati ibadah naon sababna sabab manusia beda jeung sato saperti anjing buduk di jarian paeh samet bilatungan tapi manusia sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan sedangkan balitungan engke jaga kumaha amal-amalan urang di dunya tah di dieu anjeun rek diistenan kade ulah aya muatan dina hate hartina di mana anjeun ke diistenan jadi adipati di dinya anjeun mimiti diri dibaktikeun ka negeri awak diwakil eta timbalan ulah neangan bati tapi kudu babakti timbalan sabab lamun urang neangan bati jadi pemimpin kaituna cilakana luar biasa naon cilakana ye ibarat tukang cendol ukur pribadi ukur pepes keler jeung gelas tapi lamun ti soledat laku lampah pemimpin matak ramat kamale mamaan kanu teu mais teu meuleuh rahayat nu jadi korban timbalan loba kacaturkeun pamimpin anu jalir loba kacaritakeun sulaya tina carita poho nepi ka temah wadina tuh tingali dina media itu ieu teu cara memeh kampanye daek apruk-aprukan ka unggal kampung teu cara memeh kampanye daek aprak-aprakan ka padesaan baligo di mana dimendi bari jeung pakasep-kasep didinya pan murulukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah anak geus ngajedog dina kursi kapamimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun bangsat disebut eta jadi pemimpin teh demi rahayat nah demi partai demi keluarga atawa babakti ka negeri balik deui kana diri timbalan sing ingat kasih beunghar ukur populasan pangkat ukur populasan mungguh anjeunna mah rekep deng-deng papak tingali syariatna di masjid kumaha dina mangsa berjamaah najan bari jeung golongan tukang tani jam 11:30 Jumatan datang pangheulana kosong bisa panghareupna kadang-kadang direktur jeung tukang macul bisa ngarendeng
Timbalan hartina teh papa kabeh oge yen pangeran muameunteun ka manusia dumasar kana rupa jeung pangkat kabersihan hatena qad aflaha man zakaha hak didinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema anu geus ngabersihkeun hatena hate mimitina didinya heula kelan sing karunya kalemah syai sing karunya ka balik gesan ngajadi sabab ieu teh lahan urang keur ibadah sabab ieu teh pikeun ngagedekeun urang salarea sing jadi ibadah eta anjeun pangkat jeung jabatan teh teu kitu anjeun doraka sedangkan cek pangeran manusia disebut makhluk nu mulia naon mulyana manusia nu kaajikan budi rasa pamilih jeung perasaanana tur tak bisa ngagunakeun dina jalan aturanana jeung ngajauhan kana rupa halaranganana teu kitu derajat manusia bakal handap leuwih ti sato bakal handap leuwih ti sato bakal contoh seperti domba puak pauk ukur muntina sampel teh mah puak pauk teh ukur sadaun-daunna kulan bandingkeun jeung manusia anu derajatna leuwih handap tibatan sato puak pauk kanu sampel daunna diala tangkana dirabut bebetianana dicokot pagerna diancurkeun kadang-kadang kapergo kudu bogana dipaehan waduh laras maung disebutna raja leuweung tapi sagalak-galakna maung kahakanan sasabat daging sawates daging can pernah kabejakeun maung apruk-aprukan kakarek ngaredog acan acan bulanya atawa neangan tahu bulat eueuh tapi bandingkeun jeung manusia daging beuki bebetian osok dang-daunan diremus buah-buahan beuki malah kurakus-rakusna jelema kadang-kadang duit rahayat duit BLT duit bansos duit aspal hayo we dihaka tah di dieu kari milih anjeun teh nah rek jadi jelema anu mulia nah rek jadi jelema anu doraka pamilih aya di anjeun wahyu cakraningrat mah ukur syariat timbalan balik deui kana kunci na nu mimiti di mana hayang kau ajikan wahyu cakraningrat ibarat gelas di mana urang neangan cai neangan nyokot gelas teh nu kosong nu eusi kosong aya nu eusi mah mudal-mudal hate ge kitu jadi urang teh dina mangsa tatapabrata tiiskeun pikir olah rasa tingtrimkeun ati tingtimkeun ati yen urang teh la haula wala quwata illa billah ari upaya angin anjeunna nu kagunganana ya syariatan ku anjeun tatap wudu heula abdas kuramas heula bebersih heula timbalan kaula nu kawas kacang ninggang kajang lecu Kang aduh oman tinggal itu ngadengekeun dakwah jong ngelayu dewek ya ngadengekeun dakwah ngomongkeun nu pidato sok ngelay tapi lamun nempo balak genep aing mah atawa keur disetar curing hak aing mah tapi aing begitu teh mah pantes ngomong kitu oge nah kumaha kitu Kang rek teu pantes kumaha da juragan abiasa mah baheula teh raja deuleu di Hastina tapi manehna ngundurkeun diri kulantaran loba rereget anu ngaganggu ka manehna jelema raja jujur buktina mah tegableg nepi ka ina oge gini nya teu boga nanaon karasa makmur dina keadilan teh adilna kamakmuran teh lumatak dewek mah percaya kana sekeselerna jika putrana juragan Arjuna juragan Abimanyu si Kasep teh kurang ada saeutik kari make godek jika AJJ nya bener Kang pas deu wah cocok jadi adipatina teh lain dewek nyok kelinci itu euy wah buka kelinci di mana Kang di Pak Haji Jajang paingan barokana kelinci jalur rek disilangkeun rek dikawinkeun jeung sapi
Wali cocok atuh. Oh, ada dewek mah bagian silang-silang nyilang dulu. Kamari oge dina pepelakan paling silangkeun kadu dikawinkeun jeung cengek. Kumaha jadina? Hah? Jadina kumaha tah? Ai jadina mah deuleu buahna mah kadu ngan lada. Itu merukan teh oge. Heeh. Pan dewek oge anak hasil silangan dewek oge. Tina naon? Hah? Tina naon tah? Dewek hasil silangan. Ya, silakan. Bapak dewek entong, hidung dewek jelema. Heeh. Bukan gitu tah mah. Jadi kieu aing jadi kasep. Waduh. Saat nu gandeng eta teh si kurang ajar nu tong didangu. Da si eta mah kitu ngerakeun. Tah kitu Abimanyu. Timbalan kaula nu nampi rebunuhun laksa ketika bingahan tetep dina hate koncina. Teu kitu anjeun batal. Timbalan ulah hayang komo embung, ulah wani komo sieun, hartina siger tengah. Sabab lamun make teuing rek hade teuing oge cilaka. Sok tah dina awak anjeun berjamaah. Berjamaah kumaha sareundeuk saiga. Panon jeung awasna, irung jeung angseuna, bibir, hati jeung pikirna, lengkah suku jeung lengkahna, leungeun jeung obahna. Tapi aya nu teu berjamaah dina hate naon nafsu. Syirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, panasren, duduh paku, rumpah, upat, simuat, ujug riat, takabur, nyaci, maki, cap jahe, mereka hese, kadalikeun eta, maka yang bakal berjamaah kabenan. Geus berjamaah mah gaskeun. Timbalan kaulan diweakeun. Sok ayeuna mah jik abdas kuramas meungpeung halodo bisi kaituna hujan. Sok didoakeun bersakur salamet kalayan anjeun manjing rahmat di Gusti umur bengala. Mudah-mudahan eyang uyut pidoana ti salira kaula bade lumampah ka kuasmat. Ulah kapalangnya bela rencangan kaula mangga salira sindama sapapaosna amin. Muga ke jaga kaula deudeuheus deui ka ieu patempatan lamun tos kiamat di istrenan di haturanan linggih we dina mangsana. Mudah-mudahan waktu nu nyalase madata timbalan ram istuningda memang ai rahayat maksud mun ngupingkeun maneh mun muda kana umumnya rahayat mah pila kadar hayang imah pageuh beuteung seubeuh duit teu nya lapangan kerja loba jeung sajabina anu sifatna teh umum nya nyata kitu. Wayahna we aping da atah keneh budak teh ngan da geuning ari wadahna mah gede eta budak teh bakal ngawasa di kaadipatian Pelengkawati di daerah jadi bupatina teh nya kitu manawi. Cing hayang panggih jeung barudak aya keneh kitu aya lain ku paranjang umurnya si sepotnya aya kitu teh we da tukang heureuy mah kitu wae tukang banyol mah da nya sing ka dieu kitu sae mangga jak kakang si lain ka dieu kitu unjukan cucu sae mangga saacan urang miang ngejugjuk ka alas di Brasara mohon Kang itu cenah disaur ku sepuh. Akang disaur ku sepuh dititah ka jero pasti dititah beberes aing mah manteu Kang tah deges katempo dina keler geus beak ranginang teng-teng teh nya ledis Kang eta kawasleun ka anak bapak aing ampun tapi kawa kaingan matak naon ngalungkeun dina jandela teh nya teng wae camuil we teh si babeh tergendut si babeh bahenol teh nya ai teu init si neraka ya pasti atuh Kang heeh hari init jengkel aing pasti nyanggakeun sembah pangabaktos ulah ditarima cager maneh sae dina waktu ayeuna ulah kumaha samulihna mujeuh di mana wae maneh teh di luar we ulah nah atuh lain ka jero maneh teh biasa we anu nyarek ulah aya nu nyarek
biasa we setiap jelema nu mika resep teu anggang di nu mika ngewa. Ya we nu ngewa mah. Jadi nu ngewa ka maneh? Nu ngewa ka abdi. Ceuceup we biasa. Saha lebar kana padi paos. Naon? Di Baledog kaliwat di Ciduhan Lamokot. Nah, sate. Nu ngewa na batur. Naon? Dewek mah lain geuleuh si lain teh can bisa adaptasi. Dalam mun teh mah si lain dina pasamuan seperti kieu bisa serius mah ku bawa ku dewek di bawah. Dibawa. Emang abdi ka saha kitu? Eta hate ka saha? Tah nu mata kula goreng hate. Keur mah urang teh goreng patut. Mikir atuh, mikir. Coba kakolot mentah mikir sia mah. Abi mah kanu geuleuh ka abdi. Heuh saha? Aya we. Nah, si kurang ajar. Gitu berarti aya naon teh hayang panggih we kaula teh. Oh sae. Aya di luar. Kita ka jero kitu sae mah. Lah, edan sia. Tong teh cakokan teuing jeung mungsrat dikena beungeut dewek. Metak naon ka jendela ka itu. Kalakah kitu we sia mah nepi ka teu make wiwaha. Kalemkeun. Tong marah-marah wae. Very good, very well. Teu boga udut ulah bawel. Kumaha barudak? Dangukeun. Nah, si kurang ajar. Cing kumaha abdi we lah. Mana kayaknya? Aduh, bapak aing dibawa turun gunung, unggah gunung, dibawa lempang teh ka beuki doyot teh awakna teh. Ya kalau beuki ku heukeul we Kang. Rek kitu kumaha tuh unggah aya jajanan teu boleh we dibelian. Boleh nyimpang we. Nya. Heeh. Ieu bujurna lamun dibelek pasti lemak jenuh. Kuat ka jiga ibu-ibu pisan ieu. Di tukang dengklang, digigir buncir, dihareup bureuteu. Jika kelinci gibas dicacang sakoing Campiling gua. kelinci kereuneuh teh kieu Itu rupana. dipecet mah biji dua dah. Kakang urang ka siap Kalau beuki ngalah. ngaja dong well coba well wes teh tah hoream kitu ge karek diuk sia geus omongan warga sia teh komo mun dihandap lila. Aduh, nyanggakeun sembah pangabakti sepuh ditarima. Cager maneh sae pulang kumaha samulihna meujeuh kaula. Di mana maneh? Nada di deket jandela abdi teu ngupingkeun we tadi ka sauran teh. Oh maneh teh ngadenge muhun pulang. Nah atuh make jeung teu asup ada itu sasarangan jeung Aiki. Aiki karang taruna. Si ganteng kalem. Si tinggi. Jangkung beureun mun tinggi teh tinggi Indonesia namanya kitu kelah. Nya. Kitu nu mawi teh oge duh bagja we ngiring reueus abdi ku ayana tuang buyut pangitelnya nya. Bade ayeuna bari tatandang mudah-mudahan we atuh naon rupa kapalaina mugia eta kaancikan wahyu cakraningrat teh. Nya mudah-mudahan we kaancikan wahyu Effendi. Cakraningrat sate dari pelukis koplok. Sia mun dibawong-bawong deui ka teh. Kitu ulah nya. Weh geuningan. Manawi teh sanes papi. Nyanggakeun sembah pangabaktos kang ngunyuk babeh. Mugia katampi kalayan kabingahan Bapa. Ditarima ya. Kalayan hapun tenak bili aya kalapatan ageng sareng kalitna. Nah, sia make ngomong kitu. Saen abi nguping wartos kitu kula. Saur Bapak Asep Ismail. Saha teh? Bapak calon wakil bupati. Yen dina kateranganana saur anjeunna teh cenah pangeran moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura ti indung jeung bapakna. Lamun teh jelema doraka tinung di bapa teh diibaratkeun lamun dilembur kai randu, dileuweung kai dangdeur, dipake pamikul bengkung, dipake pangeret bingkeng, dipake suluh teruhai, matak balueung kanu niup, lir hirup cara gamparan awak cek beung dicekek paling untung manggih kokotor eta doraka tinung di bapa teh.
dina salila hirup na teh teu welewe na teh semplek dicak semplak kitu salaki lain moal jabuga taku kituna hoyong ka kuping we panghampura bapa ka abdi uluh aya anak geuleuh iwati sia we anak dewek anu soleh teh coba ngomong pika kitu baju aya aing jadi teh mae aing barudak we lain bersoleh aing mah mudah-mudahan bapak sing sehat amin jang mudah-mudahan bapak ginanjar kaulujengan amin punten abdi nya Pak beli aya naon teu naon jang teu naon ku silai ngadoakeun ka dewek oge nganung harti geus jadi kabungahan keur kolot nuhun jang nuhun pasti hayang menang warisan si eta mah nya pasti geuninnya lain jadi contoh keur silai teh mainnya kalau jadi adik gitu sia goreng hati gitu aduh lelewe dah sekolah ajar deh contoh usia gitu Pak nah ular berkepala dua dah sekolah ajar deh nya ame aik diamakan ku bapak ame mana direken budak soleh ya biung teuing siapa jeung aing oge salat oge sakaliwat bari nama nya aya naon bapak teh heueuh jang urang diuk heula urang uluk salam sanduk-sanduk heula ka sepuh dina mangsa urang init nya atuh Pak diuk sileng sia diuk nya bade nah mun pias kitu meuni disepak kitu bae maing we marah-marah nya kersensi kan kunaon kalesu kitu lesu lah koream naon-naon oge cing semangat dong maneh we sendiri aing mah capek hayang sare jangan nitah-nitah aing semangat anjing bae sia mah kasar teh Depan sok jang dihareup jang pelan dihareup sileng diukna atuh kararagok abdi mah nya mengkeran bapak teu naon jang dititah ku dewek punten atuh nya bilih kerang sopan sok sok bebas kuring jang bebas jang sok da geus aya idin teu dewek nuhun atuh pae kitu mah punten we Pak Pak punten Pak teu naon jang detak kemot teu naon jang coba lamun aing nu hitutna moal mah dikepret aing teu sopan sia bedegong semua teu ngamuk mah teu terbang piring teh punten nya Pak teu naon jang mohon Pak nah siapa teh hitu teh bau kado sia teh nya dipasihan ku umbara abdi teh Pak kitu kulang sepuh nya Nane ku arang langkanya abdi tepang tos lami teka dieu nyeta kitu kaula sono oge tawala ka maneh sami abdi oge kulan abdi oge ayeuna mah bade mios we nyarangan tuang buyut juragan abdi manyu miangna teh nyata pikeun tatapak berata ka alas ti brasara ulah kapalangnya bela keur manehnya muhun kulan bade ayeuna keneh abdi atuh sugat ai dupi abdi jelema sangsara balangsa kieu teh mata tapak kitu tah naon bakal kancikan wahyu cakraningrat moal bakal ulah kagok kulantaran maneh sangsara balangsa yen Gusti mah maha adil maha uninga bujeng hingga kana lengkah paripolah manusia kana uteukna ati uninga leutik hate da beunghar oge cocoba nu sangsara oge gogoda di mana datang aya prak pasalahan atau di mana aya datang kejadian nu teu hade prak urang geura sabar di mana datang untung prak urang geura syukur sabab hade goreng eta teh pikeun ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa jiga abdi pisan pamadegan teh halus jang aya iman teu wae bae kitu kulan abdi bade permios kulan ayeuna bade permios mudah-mudahan kapayuna sing teh satepangkeun deui amin
da bade malipiran we ka leuweung jalanna hor nah dekat tengah jalan seueur nu icalan loba nu dagang muhun kulan nya da dipeser ku abdi teh hawatos gitu kebenaran abdi teh tegaduh artos nu mawi bade malipiran we abi mah teu tegaan nya oh ngarti mah bodoh atunya ya naon kulan ieu keur maneh 100 ieu uluh naon teh ieu keur maneh keur jajan nanaon ada teu nyungkeun ada mere ieu mah beres ya naon teh ieu lumayan ya aduh nanaonan mereka jeung nyapekeun sagala meni isin abdi teh atuh nuhun ditampi ku abdi atuh jajakallahu hukun kasiron mudah-mudahan si kagentosan anu langkung-langkung amin salamet nu ngantun salamet anu dikantun sakali salamet tetap salamet amin permios atuh jing assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes pak urang ini deujak lumayan pak berang 100 jang lumayan jang ngopi cu anjir 100.000 ayeuna mah rada leutik nih jeung jereg keneh adalah 100.000 si pendeui sok anu syirik kunian deuleu tong melong wae kepret wae sia nah pun anak teh dibekal sagala nun kirang kumaha kasayan salira da aya mar da aya milikna mun aya heueuh mah hampura we duh nuhun we kana kasayanana mudah-mudahan digentosan anu langkung-langkung amin ieu keur semar ieu uluk naon nun ngan wayahna we sajajar jeung dawala 100.000 ewangnya amuing nanaonan itu nun ya bahan aing kebagian pasti akan oge kebagian naon ieu teh ieu lumayan keur Kakang Semar jang kabeukitan sebelah ceker muhun nun keur sepeta si beuring teh sebelah ceker sareng cilor ieu teh kangge simpuring pek berbawa uluh aya anak nuhun jajakallahu hukun kasiron mudah-mudahan sing kagentosan anu langkung-langkung amin permios simpuring jig ini beralumapa sampurasun rampeh assalamualaikum waalaikumsalam ngeunah teu menang rezeki well mulai kolot digaplok wae nampu syari teh astagfirullahaladzim sim kuring oge bade mios dina waktu sayeuna mudah-mudahan salira sing panjang yuswa ageng barokahna kelan amin mudah-mudahan dina rupiah kapal salira naon rupaha kapal teh sing sapa mulut tiluran sapa nejati nekanan da abdi teh tangtosna oge muare kerudungan ka saha deui iwati ka sakeseler salira nya muami dua hate abdi oge bade wa ieu we bade ngiring puasa we nya sok atuh kupurieun maneh Ramadan teh lainna bolong wae nyanes bolong kulan naon seueur nu ngagoda naon kahiji nu ngagoda kaduana mah sasarua wae naon nah nya dan lohor jeung adan magrib nu sasarua jadi abi mah asana teh asa ngadenge adan buka we lepi ka kitu sia da pokona mah abi patokanna mah adan we nya simpuring bade permios dina waktu sayeuna nyaji bade malipiran we abdi teh malipiran ka mana
nya ka Alasti Brasyara gitu mau ke tengah jalan bade maleureun ka leuweung ah. Oh, heueuh pek atuh. Nggak ditanya nya euy. Margi ke tengah jalan bisi seueur nu dagang, nya pasti piraku nu dagang tengah leuweung. Da pasti neangan jelema anu laliwatan. Pasti oge di tengah-tengah. Itu kulantang terusna oge. Mun atuh aya kitu carana mah. Nyai uninga mah kitu kulan. Bari ningali kelinci abdi teh simpuring teh bade miosin jig. Waktu ayeuna ke jaga kapayuna upami abdi engke panen naon engkol abdi teh kana engkol kulan ai kawit teh makana parengan gagal panen muhun 2 hektar teu kalana oge kurang sanes kahalodoan sanes kacaahan sanes kuberit sanes kunaon jadi alawe kudu bogana atuh lain gagal panen gagal menta eta mah eta ongko nya simpuring bade mios jig mangga atuh mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi salira rasa kena kana peuteuy muhun heunya tadi kurangan aya nama. Oh, nah siapa kejing nanyakeun kitu, mun ke jaga abdi kapayuna bade nyerak peuteuy. Oh, kitu ulah. Ai kana kadu seneng. Beuki kumaha kadu mah beuki pisan. Resep nya. Ke atuh abi urang melak heula nya. Ai sia nawarkeun ayeuna melak ayeuna. Nyantosan we 10 tahun di mah. Coba itu. Mana we karep. Mangga tuh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah ke kapayun Nabi kade deui daina mah geuning kekayaan kewajiban abdi salaku pawongan bade ngabantosan naon rupa kaprayogaan juragan Abimanyu kewe upaminya si abdi bade amangan ka dieu bari babantunan kitu takonya atawa naon we buah-buahan di kampung maklum bulan seneng kana tomat atuna sagala tawarkeun teuing engke we aya nu aya di imah bawa ka dieu teu belum dihakan ku kaula nyada yang katinggal tuang nikmat abdi teh salira teh mangga tuh mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari di dia sok hujan kene nyata halodo panjang ieu teh. Oh halodo tapi cai mah aman da ngebor jadi teh nyata kesehatan henteu di abdi mah kesehatan kulan kasaatan katambapan di ropok mah taya WC nya jadi nyeri beuteung aduh kasihkan luar biasa kurma eueuh cai jadi kumaha tuh kapaksa we di kebon abdi teh kudu kutuk sia naon ngomong kitu ka itu maksudna naon henteu ngawatroskan we kondisi abdi kitu nya mangga tuh mangga. Assalamualaikum. Sia teh assalamualaikum we hayo ini henteu sing sireumeuan ieu sukuna usum naon di dieu apa tadi geus nanyakeun halodo nya entosnya lain aing nepi ka ieu nasib teh euy abdi teh bade permios nya ji pilih anu kalangkung henteu da nya teh bade permios teh iya sok emut-emut bae kalangkung henteu gobloknya nepi ka tengar ti ai bapak aing song si dawala song ai aing nepi ka kudu we debat wae teh aing ampun paingan aing teh aduh ampun ke keluar benaros nepi ka salira naon ari sifatna atawa kalakuan nyolok mata buncelik teh eta dosa atawa kumaha nyolok mata buncelik nya dosa lamun jelema ngalakonan jelema nyolok mata buncelik ka batur naon hukumna nya doraka ya anu dipegawe wae dipigawe naon or ngateu nih naon dolo itu
teh dosa naon we nah jadi amarah sih teh eta mah kumaha teh si dawara dibere bapak dibere abi hajo poho lila jadi hati ku bapak di anak terekeun ku batur dina wae belajar barang mereka batur harapan banget abdi ya Allah pikeun jaga mah abdi hayang jadi kerupuk munyi jelema abak abdi ya Allah ya tah 100 tah ketampi jang rokokna mana ya dia kocap nuhun atuh kitu mah ketampi itu atuh si ajig jo leungit mewel nasional ajar nuhun kandu apunten nya abdi sepuhnya duh apunten bisa telenau apunten we ulah goreng hatenya moal da apa karakter maneh mah kitu nuhun ulah nih duh apunten we nya bade aya abdi pamias ulah jig atuh jig ini nya sae jig ini atuh seueur buru-buru katulah eta gurilap we ketinggal ku abdi naon lelepen ieu muhun naon teh hejo Garut ya teh hejo Garut ya astagfirullahaladzim nah asa mah jeung istighfar lain abdi teh inget ngimpi kamari ngimpi kumaha dina sajeroning ngimpi abdi teh panggih jeung malaikat lah nah maka jeung panggih jeung malaikat kumaha cerina teuing da pernah barodas kabehna teh cahaya kabehna teh da dina nem teh malaikat nemtek segala eta dina sajeroning ngimpi pot lamun maneh hayang apa di dunya aya hiji kolot anu bakal jadi calon sawarga ceuk saha teh ceuk malaikat teh jaga engke perlayan mau ditakon rapati langsung asup ka sawarga di sawarga lagi sawarga Firdaus ceuk eta malaikat teh muhun nah kumaha ada abdi teh sering pandak jeung kolot teh ceuk abdi ka malaikat ya nu kumaha cirina pokona sing sarwa bodas acukna teh cirina mah eta jelema teh mere lelepen hejo Garut kitu kumaha malaikat lamun teh panggih jeung hiji kolot heuk eta kolot teh make hejo Garut heuk teu mere ka abdi tah eta teh jelema anu bakal asup neraka wel jeung sieunan aing bermaksud nama nah hayang-hayang matuna ngomong we bisa teh meuli ya naon ieu hejo Garut ya hayang maneh la ilaha illallah Gusti nu agung laras geuning ieu calon sawarga teh gandeng aduh ya Allah ya Rabbi teu jauh-jauh geuning ieu anu kedah jadi contoh keur abdi teh jeung sia nuhun ya Allah yakin abdi engke dina mangsa maut abdi tahlil pangharepna sarua we jadi teh aing paeh ayeuna sia mah nuhun Gusti nuhun pisan sepuh paingan cahayaan geuning sadaya teh iji mantong kan ini mah ada kitu mah assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes bagja deui anjir kapanjang kitu dulu hayam saha eta ieu di lingkungan mana pesantren usaha salira berarti ayam aing pelung teh pelung jaluna subuh sok ketibraan wae abdi nah teu make jam wiker atau alarm nyeta bodora abdi mah tapi ku si harita aya hayang tetangga soraan subuh teh hudang abdi curingan susah subuh ayeuna mah geus dipencit geus dipinang hayam teh usaha teuing dapanya tah kacipta mun dewek boga hayam pelung ieu soal subuh teh moal liwat meureun nah butuh meneh
nya ai priyogi mah teu kelangan lumayan we kangge ibadah ai sakirana jang ladang ibadah mah pe jang ngagingkeun maneh subuh pe daduh ampun bet nyorak wayah kieu tuh dah luar rasi teh kangge abdi pekeun maneh duh nuhun kula jajak kalau nuhun bisa dibantu di luarnya pek permisi tuh jik assalamualaikum salam aduh aing bertetanggaan di aing jalak suren teh heueuh tiba heula aduh abdi sia butuh deui nya aing butuh lah pek bawa leras itu pek bawa nah cek kukur jelema belet begitu deh ya gancang 200 ya nuhun kana jik permisi tuh jik assalamualaikum salam alah itu raket usaha nu aing diangge kene geus kolot aing lagi mubadir itu mubadirnya tah tapi budak orang kene besok badminton era nyemit tetangga teh bawa ku sia beres kayak gitu mah alhamdulillah raket hayam manuk lempeng 200 seji kancang ya mangga tuh jik assalamualaikum salam hari jam dinding saya eta nu aing butuh deui aya dipasikeun mah bawa ras yeuh eta rumpah eta teh naon eta sendal eta kulit sebar teh 42 sami bisa nyengal bawa ku sia alhamdulillah coba eta terumpah diasupkeun kana kurung manuk si kurang ajar jeung jam dinding Gusti ai kursi goyang eta cokot pot lan sakalian kakat imah aing sepiteng cokot jeung tai-taina amung nyuguhna assalamualaikum mah datang si eta ngalegaan we imah aing jo barea kursi galeungitan ai rek amak dan jasana gede di sia teh keun bae wajar kitu teh mah da kaula teh kajasaan gede kumaneh sok sing mangpaat da yakin moal dipake kumaha dijual aing oge